Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasofa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinilladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi ladzina fa'alul hasanat wajtinabul munkarat amma ba'du. Qalal musannif watlub li ilmin summa lakinhul waro azim kalama robbi wathur samu. Alhamdulillah urang tiasa neraskeun deui hanca. Ayeuna giliran nazom watlub li ilmin summa lakinhul waro azim kalama robbi wathur samu. Dina ieu bait ngajelaskeun opat cabang iman, neraskeun kana runtuyan anu parantos dipayun. Dipayun anu atos nyaeta cabang iman anu ka 16 seperti 17, 18, 18 dugi ka 20 dina ieu bait. Urang heula nadomna. Watlub li ilmin summa lakinhul waro azim kalamar rabbi wathur samu. Ka-17 nyuprih ilmu anu manpaat pikeun di dunya jeung di akhirat salamina. 18 nyebarkeun kana ilmu sarana ka jalma-jalma anu acan nyahoeunana. 18 ngagungkeun Quran dina macana dina neundeuna diteundeun dina pangluhurna. Ka-20 susuci dina rek salatna susuci zahir sarta susuci batinna. Kitu nya. Watlub jeung kudu nyuprih anjeun li ilmin kana elmu summa lakin tuluy kudu mapatahan anjeun atanapi mapatahkeun ngawurukeun anjeun hukana ilmu alwaro ka pirang-pirang makhluk. Azim kudu ngagungkeun anjeun kalama robbi kana dawuhan Allah kana Al-Qur'an. Wathur jeung kudu susuci anjeun samu tah diraksa anjeun. Janten anu ka-17 cabang iman nyaeta nyuprih ilmu. Dakaro nyarioskeun sa'anazimu kinazim fi hadzal baiti dina ieu bait arba'a su'abin kana opat pirang-pirang cabang iman. Payuqalu maka dicarioskeun ala nasakima kana runtuyan perkara maro anu geus kaliwat itu ma. Janten neraskeun runtuyan anu dipayun. Wasumbatus sabiata asarota jeung ari cabang iman anu ka-17 tolabul ilmi eta nyuprih ilmu. An Abdillah ibni Mas'udin katampi ti Abdullah bin Mas'ud. Qala nyarios Abdullah bin Mas'ud qala ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man saha jalma
ta'alama anu ngaji itu man baban kana hiji bab minal ilmi tina ilmu yan tapi anu ngalap manfaat man bi kana eta ilmu fi akhiratihi di akhirat dina akhirat na itu man wa dunyau jeung dunyana man kana tabukti itu ta'alumu baban minal ilmi khairon eta leuwih hade lau pikeun eman min umurid dunya tinimbang umur dunya sab'ata alafi sanatin 7.000 tahun. Kadeta mah ayeuna ti payunnya dina kitab eta mah sab'ata eta teh sab'ata siamunariha anu puasa dina beurangna eta sana alapisana wa qiyamul layaliha jeung salat tina wengianana itu alapisana makbulan bari anu ditarima ghairu mardudin anu teu ditolak gitu. Jadi sajal mah anu belajar karena sabab tina ilmu anu manfaat baik keur dunyana atawa pi akhiratna eta teh leuwih hade tinimbang umur dunya 7.000 tahun. Bari dina 7.000 tahun teh puasa ti beurangna salat ti peutingna bari anu ditarima eta puasa jeung salatna teh sanes anu ditolak. Nah, kitu nya. Wan Muad bin Jabalin jeung katampi ti Muad bin Jabal qala nyarios itu Muad bin Jabal qala ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'allamu kudu ngaji aranjeun al ilma kana ilmu paina talimau kana saestuna belajarna kana ilmu lillahi karna Allah hasanatun eta teh kahadean wadirasatuhu jeung ari ngaderesna itu ilmu tasbihun eta teh kaya bertasbih wal basu jeung ari ngabaas anu tina ilmu jihadun eta teh sami sareng jihad wa talabuhu jeung ari nyuprina ilmu ibadatun eta ibadah wa ta'limuhu jeung ari ngajarkeunana itu ilmu shadaqatun eta sedekah wa badlu jeung ari masrakeunana ilmu li ahli pikeun ahlina ilmu qurbatun eta gawe deheus wal fikru jeung ari mikir fil ilmi dina ilmu ya dilu eta ngabandingan itu fikru bisyami kana puasa wa mudakaratu jeung ari ngamudakarahkeunana ilmu tak dilu eta ngabandingan itu mudakarah al qiyama kana salati wengi ya ku ageung-ageungna ganjaran tholabul ilmi nyuprihna ngaderesna kitu mudakarahna kitu mikirna janten kasaean sadayan wa qala sareng ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahrun minnar utlub kudu nyupri anjeun al ilma kana ilmu walau bainaka jeung sanajan eta tetep antara anjeun wa bainahu jeung antara ilmu naon bahrun lautan minarin tina seuneu. Jadi sanajan kahalangan ku lautan api gitunya pilari ilmu gitu. Wa qala jeung ngadawuh kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi
utlub kudu nyupri anjeun al ilma kana ilmu minal mandi ti mimiti buayan aisan ila ladi nepi ka liang lahat tegasna dugi ka maot gitunya. Selagi hidup hayat di kandung badan maka wajib milari ilmu. Ai ana talimal ilmi tegasna saesuna milari ilmu fardun eta teh marupikeun kaparduan fi jami'il auqati dina kabehna waktu wal halati jeung pirang-pirang tingkah situasi jeung kondisi kumaha wae maka nyupri ilmu eta teh wajib. Waqala jeung nyariosan badu salafi sapalina ulama salaf al ulumu ari pirang-pirang ilmu arbaatun eta aya opat al fiqhu kahiji ilmu fikih adyani pikeun pirang-pirang agama ngalaksanakeun syariat agama maka ku ilmu fikih. Watibu sareng kadua kedokteran lil abdani pikeun pirang-pirang badan wanujumu jeung katilu ilmu perbintangan lil azmani pikeun pirang-pirang waktu ilmu falak wanahu jeung ilmu nahu lil lisani pikeun pirang-pirang lisan supaya laras ngunikeunana maka kadah tarang ilmu nahu supaya tarang naon ropa nasab JR-na gitunya. Walam jeung kanyaokeun ku anjeun innata silal ilmi kana saesuna ngahasilkeun ilmu ala nau'aini netepan kana dua warna. Jadi cara ngahasilkeun ilmu teh ku dua rupa. Kasbiyun nu kahiji bangsa kasbi kumilari ku kasab wasimaiyun jeung kadua ku kuping ngaji kuping istilahna teh. Pal kasbiyu mangka ari anu bangsa kasabua eta itu kasbi al ilmu eta ilmu al hasilu anu hasil bimudawamati darsi ku ngalanggengkeunana ngaderes wal qiraatu jeung macakeun alal ustadi di payuneun ustad disorogkeun. Disorogkeun pika hafal gitunya. Wasimai wajeng ari bangsa siamai bangsa kuping wa eta ari tu samai atalumu eta ngaji minal ulama ti ulama bisimai ku ngupingkeun pi umurid dini dina pirang-pirang urusan agama wadun ya jeung urusan dunia ieu mah ngupingkeun hungkul teu nyorogkeun dikupingkeun we. Wada jeung ari ieu simai layah sulu eta moal hasil ieu da ila biya mahabatil ulamai kecuali kumaba ka ulama. Urang kudu mahabbah heula kanu dianggap guru kurang. Wal ikhtilatu jeung campur ma'ahum sartana ulama wal mujalasatu jeung pasamoan lahum sartana ulama wal istibsaru jeung ku ayana nyuprih minhum ti itu ulama. Wayajibu jeung wajib alal mutalimi ka anu ngaji naon ayan wiya yen nganiatan eta mutalim bitasilil ilmi kana ngahasilkeun ilmu ridallahi ta'ala iji karna hoyong dipikaridho ku Allah ta'ala
wa darul akhirati jeung kabagjaan akhirat. Wa izalatal jali jeung kadua kana ngahilangkeun bodohan nafsi ti dirina eta muta'alim. Wa angsairil jihali jeung tina pirang-pirang sasesana kabodohan. Wa iya ad-dini jeung katilu sejanga hirup-hirup agama. Wa ibqail islami jeung tetepna agama Islam bil ilmi ku ilmu. Wa yanwi jeung niatan eta muta'alim bihi ku ta'alumna asyukra kana syukur aral nikmatil akli kusabab dipaparina nikmat akal. Wasiatil badani jeung sehat badan. Walayanwi jeung teu meunangan niatan eta muta'alim bihi ku ta'alumna iqbalan nasi kana hoyongna madepna jalma-jalma ilai ka muta'alim. Wastijlabi mata'id dunya jeung narikna pirang-pirang kahirupan dunia. Wal ikrami jeung dimuliakeun inda sultani di payuneun sultan atanapi raja wa ghairi jeung lian ti sultan. Jadi teu kenging. Geuning aya dina nadomannya. Dupingani niatan ngaos seueurna opat perkawis. Hiji niat karena Allah ngalakonan parentahna. Kaduana niat miceun kabodohan awak abdi supados janten salamet dunya akhirat. Katiluna muntos nimu niat bade dilakonan kusorangan sareng sadaya rerencangan. Kaopatna niat ngaos ngahirup-hirup agamina Kanjeng Nabi utusan ilahi. Ngaos teh belajar teh niatna eta sanes hoyong supaya jalma-jalma madep ka urang, sanes hoyong kanggo narik haliayah dunia, oge sanes karena hoyong di sanjung dipujaku sultan, raja, tanapi pamarentah gitu nya. Jalmi-jalmi anu sanesna supaya dimulyakeun atanapi ngamulyakeun ka urang sanes eta. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan gitu urang sadayana dibimbing ku Allah tiasa ngengingkeun ilmu anu manfaat dunya sinareng akhirat oge tiasa dialap manfaat ku sanesna. Wallahu a'lam bissawab. Wa tulub li ilmin sumalakin hul waro azim kalama robi wa turtu somu. Ka-17 nyupri ilmu anu manfaat pikeun di dunya jeung di akhirat salamina. Janten nembe sabet nya cabang iman ka nembe sacabang iman dina bet ieu. Nembe cabang iman anu ka-17 kanggo 18 insyaallah kapayun. Wallahu a'lam bissawab. Olah eureun ngaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.